Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang pilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana harita nuju di papatahan unu jadi indungna nyatana maana yen cenah ulah jadi boga niat hayang nyandung teh eta hanca teh mitra. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Tapi kumaha mak, lamun abdi ayeuna inget wae ka Nyi Sarah. Nya terus terang abdi teh teu bisa ngabohongan kana hate sorangan. Abdi ngarasa kaduhung baheula geus nyerahkeun manehna. Nya Jang, da kaduhung mah tarati heula. Samalah ti baheula oge apan geus dipepelingan ku emak. Tapi hidup anu bedegong. Taku ayeuna mah sanajan hidup ngarasa kaduhung oge geus moal aya gunana. Ngeunaan Nyi Sarah anu ayeuna deukeut jeung Jang Oding, hadena mah ikhlaskeun. Samalah doakeun sangkan hirupna panggih jeung bagja. Maanah mere pepeling ka anakna sangkan ngaikhlaskeun Nyi Sarah. Lamun pareng kahareup dina hiji waktu bisa kauntun tipung katamang beas ngawangun rumah tangga jeung Oding sobat sarkum baheula. Ngadenge caritaan kitu sarkum harita teu nembal, tapi kalah terus ngahruk hatena ngarasa sedih. Ujang, geus ulah sedih hadena mah tenangkeun pikiran. Ngadatang trem sangkan engke bisa mikir. Saterusna tepungan deui pamajikan Ujang Nyi Sawitri. Terus ajak badami pikeun ngarengsekeun ieu pasoalan. Nya mak, Walon sarkum pondok saenggeus kitu mah leungeunna anu getihan diubaran ku Titin terus dibeungkeut ku kain bersih. Satuluyna pru ngarobrol samalah sarkum oge harita disuguhan dahar da geus pasti lapareun lantaran wanci harita geus maju ka burit. Moal lila deui oge bedug magrib kocapkeun peutingna harita teh wanci bada isya. Si Ojai kakaramulang ti masjid geuk tiuk di tengah imah maturan sarkum. Ari Titin harita di kamar keur mependi anakna Jang Iman. Keur kitu torojol maanah kaluar ti kamar kakararengse salat. Jang, geus peuting ieu teh. Hadena mah sok ka ditu gawat tepungan Nyi Sawitri. Terus menta dihampura sarta ajak badami anu benar. Nya ceuk pamikir emak mah sigana moalna naon. Karunya manehna di imah ngan ukur sorangan eueuh baturna. Ceuk maanah ngajurungkeun ka anakna sangkan nepungan Nyi Sawitri sarta kudu menta dihampura. Lantaran maanah teu miharep lamun sarkum anakna nepi ka kudu ngalaman pepegatan anu kadua kalina. nya mak, keun atuh rek ditepungan susuganan ayeuna mah amarahna geus leler. Teu cara tadi teuing. Sok ka ditu. Jang, ayo nya akang rek balik heula. Mangga Kang. Muga-muga pasoalan akang cing tereh rengse. Jung sarkum nangtung satuluyna indit leumpang ngagedig semurusu rek mulang ka imahna.
Sareta teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi kanu dituju. Sup kapakarangan kayaan didinya paroek. Lantera anu biasana diseungeut harita mah pareum, samalah di jero imah oge poek taya lampu anu diseungeut. Beu, nah meni paroek ieu teh. Bener pamajikan aing ambekna teh. Nepi ka teu daek nyeungeut lampu-lampu acan. Sarkum ngagerendeng ngomong sorangan. Kalacat kana teras terus ngadeuketan kana panto. Gewat disurungkeun tetela teu dikunci. Sup Sarkum ka jero imah. Nyai! Nyai! Sarkum gegeruan ka bojona. Tapi taya anu nembalan. Kaayaan di jero imah estuning sepi jempling kawas eueuh jelemaan. Sarkum rumpu rampa kana luhur bupet. Rek neangan korek api maksudna mah. Nya teu lila oge manggih gewat atuh dihurungkeun berai caang. Gap kana lampu cempor terus diseungeut. Di ruangan hareup di patengahan kabeh diseungeutan lampu ngarah caang. Geus kitu koloyong nguruk ka kamar. Sup ka jero kayaan didinya oge poek tapi untung kacaangan ku lampu cempor di tengah imah. Nyai! Nyai! Sarkum gegeruan ka bojona. Red kana pelebah jandela katingali masih kene muka can ditutupkeun. Nempok itu Sarkum reuwas. Bu, nah kamana dari pamajikan aing? Itu jandela oge can ditutupkeun. Alah sia buah-buah kabu da geuning eueuh di imah. Sarkum ngomong sorangan. Red kena cempor anu dikaitkeun dina tembok gancang diseungeut berai caang. Breh katempo kayaan di jero kamar nepi ka paburantak. Aduh, bubuk kaca nepi ka mayak ieu. Kumaha lamun katincak geura. Tapi kajeun urusan bubuk kaca mah ulah waka dipalire. Padena ayeuna aing kudu neangan heula anu jadi pamajikan. Hariwang bisi kumaha onam. Ceuk Sarkum geus kitu srog ngadeuketan kana jandela. Ngalengkahna ati-ati pisan da sieun kacugak ku bubuk kaca. Gebrug jandela ditutupkeun sakalian ditulakan. Geus kitu leos kuragiru ka tukang maksudna rek diangan bojona. Nyai! Nyai! Sawitri! Di mana nyai teh? Sarkum gegeruan ka bojona. Tapi taya anu nembalan kawas Nyi Sawitri eueuh di imah. Lantaran kayaan sepi jempling taya sora anu kadenge. Oh ambo kamana cenah inditna? Da geuning eueuh di imah mah. Keur indit ka pancuran kitu. Nya meureunkeun urang teang. Jerut Sarkum turun ka pipir imah. Leos ka pancuran rek neangan bojona susuganan aya di dinya. Tekung silila oge geus nepi barang jol. Sarkum ngajenghok lantaran di pancuran kosong taya jalma saurang-urang acan. Alah geuning eueuh di dieu oge. Nah kamana cenah inditna? Kawasna mah pundung pamajikan aing teh. Oh kitu bakatku mung dicandung meureun. Jadi indit weh. Aduh kudu kumaha rigus kieu. Beu Sarkum. Nah atuh maneh teh nyarita tuh dipikir heula. Jadi weh kieu balukarna pamajikan eueuh kabur. Samalah mah oge teu nya tujuan lamun aing nyandung. Aduh ieu tarang meni lieur deui lah. Sarkum noroweco ngomong sorangan. Pikiran bingung hariwang ka Nyi Sawitri anu jadi bojona sok inggis kabur. Terus ngejat kanu jauh ninggalkeun manehna. Nyai! Nyai! Ieu akang! Ampura Nyai! Rumasa akang teh tadi geus nganyerikeun kana hate Nyai. Dasar Sarkum belegug. Aing mah jadi weh bingung sorangan. Aduh kumaha lamun Nyi Sawitri balik ka akina. Ceuk Sarkum hatena kacida ngarasa hariwang ka bojona. Sok inggis terus balik ke tempat padumukana sarta bebeja kanu jadi akina. Anu mantuh di leuweung Karamat. Sanggeus jelas di pancuran eueuh, Sarkum gura-giru balik deui ka imahna. Teu lila geus nepi sup ka jero kebat ka patengahan.
Gek diuk tapi teu lila jung nangtung terus gageroan ka Nyi Sawitri. Koloyong ka hareup, koloyong ka tukang, sorog ka dapur terus ka goah neangan bojona. Nya saenggeus tetela eueuh leos deui ka hareup, sup ka kamar tuluy tunga-tengo teu srikna unggal kamar di tempoan. Samalah mah ka kolong ranjang oge di toongan. Ceuk pikirna sok bisi Nyi Sawitri nyumput lantaran embung amprok. Tapi tetela bojona eueuh kalah matak cape neangan. Saenggeus jelas bojona eueuh di imah. Puguh bae Sarkum teh beuki reuwas. Saterusna gura-giru kaluar panto ditutupkeun samala dikunci. Lantaran hariwang inggis aya jelema sejen asup. Jerut Sarkum turun kaburuan geus kitu leos indit rurusuhan rek ngajugjug ka imah tetanggana anu deukeut. Bisi bojona aya di dinya. Nya teu lila oge geus nepi ka salah sahiji imah tetanggana. Sarkum gewat uluk salam bari keketrok. Brai panto muka lol saurang awewe. Ningali Sarkum datang ka imahna. Teburung tetanggana ngarasa heran lantaran tara-tara biasana. Nya atuh langsung ditanya naon anu jadi kaperluana. Demi ceunan waktu harita kene Sarkum langsung bae nanyakeun bojona. Susuganan aya di dinya atawa aya anu ningali ngaleosna. Tapi tetanggana teu nyahoeun da puguh teu panggih jeung Nyi Sawitri. Sanggeus kitu Sarkum amitan terus ngaleos indit rek ngajugjug ka imah tetanggana nu sejen. Tapi anu didatangan sarua ieu oge teu nyahoeun. Nya atuh puguh bae Sarkum bingung anu lain dikieuna. Lantaran geus aya kana sababaraha urang tetanggana anu dipenta keterangan, tapi kabeh jawabana sarua nyebutkeun teu nyaho. Sabab teu panggih jeung Nyi Sawitri. Aduh, bener-bener bingung aing teh kayak kieu mah. Nya ka mana atuh maneh teh Sawitri? Padahal mah sakumaha ambek oge ka akang, ulah terus ngaleos di imah. Ari geus kieu kudu ka mana neanganna geura? Ceuk Sarkum bari leumpang ngomong sorangan. Nya terus ngingkig rek ngajugjug ka Iman Titin, sareta rek bebeja ka indungna lamun Nyi Sawitri eueuh di imah. Geus teu kudu dicatur di jalana mitra. Urang kocapkeun bae geus nepi. Sarkum langsung asup ka jero kebenaran panto can ditulakan. Mak, mak. Sanggeus aya di jero Sarkum gageroan ka indungna. Maanah anu harita aya di jero kamar puguh bae reuwas. Nya terus gura-giru nyampeurkeun. Aya naon Ujang? Nah mun sok ngareurewas ari taun teh ieu. Tanya Maanah bari melong ka anakna. Torojol Titin jeung si Ojai kaluar ti kamar duanana ngarasa heran. Lantaran ngadenge Sarkum datang langsung ke geroan. Aya naon Kang? Tanya si Ojai bari neuteup ka Sarkum anu keur ngajanteng nangtung. Aduh mak, Yang Ojai. Puguh akang teh reuwas ieu teh lantaran Nyi Sawitri eueuh di imah. Sarta teuing ka mana inditna? Kumaha Ujang? Ku tante Nyi Sawitri eueuh. Maanah mending ngajenghok kitu deui si Ojai jeung Titin sarua. Bener mak eueuh. Nah tos dipilarian Kang, geus diteangan ti tadi oge. Tapi teu kapanggih samalah mah geus ditatanyakeun ka tetanggana nu deukeut. Tapi saurang oge eueuh nu nyaho ka menaleosna. Lantaran cenah teu ningali. Aduh, buah-buah kabur Kang. Alatan pasoalan anu tadi. Ceuk si Ojai ngarasa hariwang kitu deui Maanah jeung Titin. Nya eta kitu ka hariwang akang oge. Inggis Nyi Sawitri ngejati imah. Aduh Jang, ulah diantep atuh kayak kieu mah. Lantaran emah hariwang bisi manehna kuna naon. Da geuning tadi geus pasea jeung hidap. Geuat ka ditu buru teangan. Lamun perlu mah minta bantuan ka Pak RT. Tares Kang, enggal pilarian Nyi Sawitri. Palaur biri anjeunna luluasan. Engke ngalakukeun padamelan anu matak nyelakakeun ka dirina. Ceuk Titin kacida ngarasa hariwang. Nya bener Kang. Ayu urang teangan bisi kaburu ingkah kanu jauh. Oh ayo atuh.
Walon sarkumnya atuh sanggeus kitu mah teu laloba deui carita. Saterusna Arindi trek neangan Nyi Sawitri anu harita teuing aya di mana. Si Ojai jeung Sarkum pating geredik leumpang rurusuhan rek ngajugjug ka imahna Pak RT. Tekung si Lila oge geus nepi kanu dituju. Nya terus keketrok kana panto. Punten! Punten! Pak RT, Sarkum uluk salam bari gegeroan. Mangga saha di luar? Walon Pak RT anu kabeneran harita can sare. Samalah keur ngobrol jeung bojona. abdi Sarkum. Oh, jang Sarkum ke dagoan sakedeung. Jawab Pak RT anu aya di jero. Jung nangtungnya terus guragiru muru kana panto. Kolotrak muka tulak reket brai panto muka. Lol Pak RT ngelol ti lawang. Aeh geuning jang Sarkum jeung jang Ojai. Cuk Pak RT panon melong kanu duaan anu keur ngajaran teng nangtung. Leres Pak RT abdi duaan. Aya naon ujang? Sok atuh buru ka jero. Ah teu kedah Pak RT, margi abdi teh nuju rusuh. Rusuh nah rusuh rek ka mana tuh ujang? Manawi bade milarian pun bojo Nyi Sawitri teu aya di rorompok. Ah, Nyi Sawitri eueuh di imah. Nah keur ka mana? Tanya Pak RT beri neuteup ka Sarkum hatena ngarasa heran. Nu mawi teu terang aleosna. Teu nyaho ngaleosna berarti teu bebeja lamun kitu mah. Leres Pak RT, pun bojo teh teu kantos wawartos heula ka abdi. Nu mawi abdi teh ngaraos hariwang tak kitu. Pangna bisa kitu nah keur aya pasoalan jeung ujang. Nya ari anu saleresna mah memang kitu. Da biasa Pak RT geuning. Ari dina rumah tangga masuk aya wae pasoalan teh. Memang bener gitu. Tapi pasoalan naon nepi ka bisa ngejat? Tanya Pak RT penasaran hayang nyaho kana pasoalanna. Oh, perkawis eta mah. Hapunten Pak RT, abdi teh terus terang bae, teu tiasa nerangkeun sajelasna. Margi eta pasoalan sifatna pribadi, anu teu tiasa diwartoskeun kanulian. Nya da piraku atuh masalah rumah tangga diumbar ka hareupeun umum. Kitu Pak RT, mugia bae bisa kersa ngamaklum. Walon Sarkum teu wani lamun kudu nerangkeun pasoalan anu sabenerna. Sabab era sieun kanyahoan ku balarea, lamun manehna boga niat rek nyandung. Nya kuring oge ngarti ku urusan eta mah. Tah anu saterusna rek naon ujang teh datang ka dieu? Nah perlu ku bantuan atanapi? Nya Pak RT, abdi teh perlu bantuan anu matak datang ka dieu oge. Maksud mah rek menta tulung ka Pak RT. Sangkan mantuan neangan Nyi Sawitri tah kitu Pak RT. Da ku abdi mah ti tadi oge geus diteangan. Samalah geus ditatanyakeun ka tetangga. Susuganan aya nu apal. Tapi lemeng saurang oge taya anu nyahoeun. Bingung abdi teh Pak RT. Ceuk Sarkum nepikeun maksudna. Lamun kadatangan kadinya taya lian rek menta bantuan ti Pak RT, sangkan mantuan neangan bojona. Oh jadi kitu. Nyaho gayu ayeuna keneh urang teangan. Ariwang bisi Nyi Sawitri kunanaon. Tapi kelanan rek nyokot heula batre ngarah teu poek di jalan. Sok titatarajo ngari teu sidikeun atincakeun teh. Pak RT terus ngaleos ka jero imah. Rek nyokot heula batre sakalian rek bebeja kanu jadi bojona. Sarkum jeung si Ojai narungguan di luar. Teu lila Pak RT geus norojol deui saterusna bral Arindit rek ngajugjug ka gardu ronda. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Kasampak di gardu haritaya opat urang jalma anu keur ngariung bari ngobrol. Nya atuh barang ningali Pak RT datang, dibarengan ku Sarkum jeung si Ojai ronda nu opat ngerasa heran terus tumanya. Ku Sarkum diterangkeun saperluna. Ronda nu opat ngareti nya saterusna ku Pak RT dititahna kol-kokol sangkan urang lembur daratang kadinya. Srog ronda anu saurang nya terusna kol-kokol sababaraha kali. Samalah tuluy ditihtirkeun tekung silila.
Jalma-jalma geus juljol daratang, tuluy ngagimbung silitanya jeung baturna. Aya naon cenah. Gancang ku Pak RT diterangkeun maksudna. Lamun sarku menta bantuan sangkaneangan bojona anu ngaleos teu kanyahoan inditna. Nya atuh geus teu loba deui omong. Harita keneh terus bral bae arindit. Jalma nu araya di dinya dibagi 4 sarombongan aya nu neangan ka belah kulon. Ari anu sarombongan deui ka belah wetan, ka kidul jeung ka kaler. Sararea terus ngabring bari marawa batre jeung obor. Samalah aya oge anu mawa pakarang lantaran bisi dibutuhkeun. Kaayaan harita teh beuki peuting, samalah geus nincak ka sareureuh kolot. Kaayaan lembur anu satadina sepi jempling ayeuna jadi geunjeuleuh ku ayana Nyi Sawitri leungit. Urang lembur pating gorobok ngageruan Nyi Sawitri susuganan kadengieun. Kasugri para wargi, urang kocapkeun Jang Panji anu harita aya di imah sarata keur ngagoler di kamarna. Tapi acan reup sare, bareng jeung kitu korejat hudang ceulina rancung ngadedengekeun kayaan di luar. Anu kadengena loba sora jalma pating gorobok. Nah aya naon cenah di luar teh? Ceuk Jang Panji heran juru turun tina pangsarean. Terus gura-giru kaluar ti kamar srog ka patengahan. Gok amprok jeung Nyi Sarah indungna nu sarua kakara kaluar ti kamar. Dituturkeun ku adina Nyi Sari. Aya naon cenah Jang di luar teh? Tanya Nyi Sarah bari neuteub ka anakna. Nu mawi duka mak. Abdi oge teu acan terang. Teang atuh Kang. Nyakeun urang tingali. Walon Jang Panji koloyong ngadeuketan kana panto. Ragamang muka tulak reket berai panto muka. Jerut Jang Panji turun kaburuan terus ngajanteng nangtung. Ningali sabrulan jalma anu ngaleut ngajugjug ka belah wetan. Rek kamarana cenah urang lembur ngabring ka belah wetan. Ceuk Jang Panji bari melong kanu keur ngaleut. Nya bareng jeung kitu torojol oding datang semurusuh. Sanggeus aya hareupeun pok ngomong. Jang syukur can sare. Teu acan mang. Nu mawi nuju gogoleran tadi teh. Mung bae teu acan reup. Margi ka bujeng ngadangu sora anu pating gorobok. Nya teras kaluar ari satadina mah bade ditaros. Mung bae aranjeunna tos teras. Nah aya naon eta teh mang? Nah aya anu kagarongan atanapi kumaha? Lain Jang. Lain aya anu kagarongan. Teras aya naon atuh mang? Jang, lamun teu kabeuratan, kumaha lamun ngobrolna urang di jero? Rada teu parugu mang terek nyarita di dieu mah. Nya mangga mang. Hayu atuh urang kalebat. Walon Jang Panji terus ngajak ka imah dituturkeun ku oding. Sup duanana ka jero kasampak di dinya aya Nyi Sarah jeung Nyi Sari anakna keur dariuk nungguan Jang Panji. Lantaran hayang nyaho kana kayaan di luar. Nah aya naon anu sabenerna? Mangga mang calik. Jang Panji nita diuk ka oding. Nuhun Jang. Walon oding gek diuk pahareup-hareup. Kang Oding nah aya naon di luar teh? Tanya Nyi Sarah bari neuteub ka oding. Leres mang. Nah aya naon di luar teh? Panasaran abdi mah. Nah urang lembur ngadon ngalabring ka belah wetan. Bari dina kayaan wengi kieu. Jang Panji tumanya hatena panasaran hayang nyaho kanu keur kajadian di luar. Kitu deui Nyi Sarah jeung anakna Nyi Sari sarua hayang nyaho. Anu batak ieu Jang kitu deui Nyai. Bieu cikeneh akang meunang beja ti batur. Cenah Nyi Sawitri leungit eueuh di imahna. Kumaha Kang? Bu Sawitri teu aya di bumina. Nya bener kitu. Tah ayeuna teh ku Bapa Ujang jeung ku urang lembur keur padaneangan. Hariwang cenah bisi kuna daon. Tapi ayeuna akang anu jadi hariwang ka urang lembur. Sabab maranehna acan nyaho lamun jalma anu keur diteanganna teh lian siluman kelong. Tah kudu kumaha hari geus kieu Jang? Urang ulah cicingkeun. Lantaran hariwang bisi eta siluman eueuh di imahna sote. Buah-buah keur deangan mangsa. Ceuk oding nyaritana Daria. Mere keterangan lamun Nyi Sawitri ayeuna eueuh di imahna. Sarata teuing ka mana lantaran teu kanyahoan inditna. Aduh leres mang. Urang ulah cicingkeun mun kaya kieu mah. Bener Jang.
anu mata kayu urang miluniangan. Susul urang lembur, palaur bisi kaburu salah saurangna aya nu jadi korban. Ceuk Oding ngajak nyusul urang lembur. Ngadenge kitu Jang Panji ngahuleng bet tumadakan jajantungna jadi ratug hate deg-degan. Ras inget kana caritaan guruna anu mere papatah, sangkan nyalametkeun indung jeung bapana. Jang, tong kala ngahuleng. Ayu urang nyusul urang lembur. Keheula sakedap. Ari Bu Sawitri teh wayah kumaha ngantunkeun bumina. Nah nembe atana piti tadi. Ya tari pasti nama duka teuing wayah kumaha inditna. Sabab apan teu kanyahoan leosna. Samalah Bapak Ujang sorangan salakina teu apal. Geus ayo buru bisi kaburu tinggalin ku batur. Ceuk Oding terus ngajak indit. Moal Mang, abdi mah moal ka mamana. Moal ka mamana? Nah hari Ujang teu ngarasa melang kanu jadi bapa jeung ka urang lembur. Apan anu keur ditarianganan teh siluman. Sanes teu melang Mang. Mung bae abdi teu tiasa angkat ngantunkeun bumi. Margi paraosan abdi langkung melangka emak, kanini sareng kasari. Ngaleosna eta siluman numutkeun emutan abdi sanes bade milarian mangsa. Margi paminiatna milarian korban, eta siluman teh tara ujug-ujug ngiles cara ayeuna. Jadi gaduh sangkaan lamun ngilesna eta setan teh tangtu aya niat sejen anu rek dilakukeun ku manehna. Mung bae abdi can tiasa nebak nahan naon anu rek dilakukeunna. Ceuk Jang Panji nyaritana daria pisan. Di barandungan kutiluan sedengkeun ambu uneh teu nyaring lantaran geus sareti beura di kamarna. Oh jadi kitunya sangkan Ujang mah. Leres Mang. Terus kumaha ngeunaan urang lembur jeung Bapak Ujang? Teked hariwang Mang. Insya Allah moal aya kajanteunna naon. Walon Jang Panji bangun anu ngarasa yakin moal aya kajadian naon anu baris tumiba ka urang lembur dina peuting harita. Ya tu ari nurutkeun Ujang kitu mah Mang percaya. Jadi moal ngarasa hariwang teuing ka urang lembur anu ayeuna keur nareangan. Ceuk Oding percaya kana caritaan Jang Panji. Lantaran sanajan ngora keneh, tapi geus kasaksian Jang Panji lain saurang jajakan kosong bolos trong taya kabisa. Jang, saterusna ayeuna Mang kudu kumaha? Nya ayeuna mah mangga bae Mang mawangsul awatos kasepuh umang anu aya di bumi. Mung bae dina wengi ieu lamun tiasa mah ulah dugi ka kulem. Urang kedah ati-ati bilih aya kajantenan anu teu dipiharap. Janten dina kaya anu urit kieu mah urang salamina kedah waspada. Ya heug atuh ari kitu mah. Ayeuna keneh Mang rek balik. Sabab bener melangka abah jeung ka emma di imah nganu kuduaan. Tah lares ayeuna mah kitu Mang. Ya hayu atuh permiosnya. Ceuk Oding harita keneh amitan panon ngareret ka Nyi Sarah. Kang Oding kade cing ati-ati di jalannya. Nya nuhun Nyai. Geus kitu mah teu loba deui ngomong harita keneh Oding terus ngaleos rek mulang ka imahna. Saja jalan teu luak liuk tuluy bae ngagedig leumpang rurusuhan hayang geura nepi. Kocapkeun deui Jang Panji sakula warga mitra. Sajigna Oding balik sakedapan mah terus pating haruleng. Tapi teu lilapok Nyi Sarah ngomong. Jang, mama sakareueung ngadenge Nyi Sawitri eueuh di imah teh. Ieu hate tara biasana make pating sareblak. Nah rek aya kajadian naon ieu teh beut asa teu pupuguh tu garenah kieu. Sami mak, itu anu diraoskeun ku abdi oge, daya bentena sareng anu diraoskeun ku salira emah. Kumargi kitu urang teh ulah kosong. Satiasa-tiasa kedah teras ngadoa, zikir kanu Maha Kawasa sangkan urang aya dina panang tayungan mantena. Walon Jang Panji beri neuteub ka indungna. Kang, nah ieu teh bade aya naon anu salaresna? Terus terang abdi mah ngaraosieun sareng keung. Tanya Nyi Sari panon rutret ka indung jeung lanceukna. Hatena ngarasa keung da puguh tadi ngadenge lamun Nyi Sawitri siluman awewe kajajaden taya di imahna. Moal ayana naon Sari. Jadi sing tenang we ayeuna mah. Bening oge kaditu Sari mah geura sare da geus peuting ieu teh. Ulah keung melang jeung hariwang. Keun wae da aya akang. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula mitra. Insyaallah kin urang lanjengkeun deui.
Atur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.